Deruda. Barang-barang panas-panas ngabelan rangkil manganan ngabaso di mista semkeun sing ladah heueuh. Ari bek teh meuni kebenaran pisan ternyata di baso boe itu teh lagi ada menu barunya eta baso jando si mercon tenahnya. Geus puguh di dieu mah tepat hiji-hiji nang ngabaso sabari healing da tingali si pemandangan lagi menikuatkeun kangeunahkeun kieu atuh ah. Harganya teh mulai dari 20 ribuan aja tong poho diborolokeun geus teping jando na meta mah jelagurana dan nate. Barang geus leuwekeun teh alas si aing mah si bumbu mista semna ya bener-bener juara dunia pisan. Ejing 50 juta kali barudak ge sia-sian mercon na meladada teuing aing mah. Ya lo boe itu teh salah ya baso meningeuna tepat ngeunaheun hargana mah teh jangkau kieu atuh ah. Tong walaupun geus mista semua ge angga kudu diracik mista semua mah teh mah mantap. Komo deui bari dibarengkeun si tatelana malah si aing mah bener-bener ngeunah teu katulungan ieu mah. Jujur liasina teu waduk ha. Teu mendingan pisan. Tong ditanyakeun si baso rot mah geus bogo favorit si kami mah bener-bener nyakrak berdaging. Urusan ti koro mah tinggal sia aja make es teh manis ini mah teu bener-bener otomatis membanjur ti koro si kami dengan baik. Sok atuh ah